Dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan Japati jeung Inten. Zaman baheula aya hiji kamasan. Pohara ka jojona. Kasohor ka mana-meni. Sohor dumeh someah tur hade hasa. Kajojo pedah hade bubuatanana. Nyieun itu nyieun ieu. Teu weleh pantes bae. Lianti eta kamasan leh pohara digina kana jangji. Lamun geus jangji kanu pesen yen pianggeuskeunana pesenan teh jero ayana saminggu. Dina waktuna teh pasti geus jadi. Tara lancalinci udar jangji. Kulantaran kitu nu geus pesen teh sok cacarita ka tatanggana. Nyaritakeun kumaha hade gawena eta kamasan. Bari ditembongkeun bubuatanana. Atuh puguh, itu ieu pada nyaraho. Nu pesen perhiasan teh meh ta aya towongna. Ari eta kamasan sabenerna mah turunan bupati. Ngan aneh, sanggeus sawawa teh teu aya karep jadi bupati. Nuluykeun lacak ramana. Kalah ingkah di kabupaten. Ngacacang neangan pamatuhan anyar. Pikeun nyumponan bubutul sapopoe. Nya tina ngamasan tea bari tani. Sakali mangsa manehna nepi ka hiji lembur nu narik kana atina. Jorojoy aya karep rek tetep tumetep di dinya. Tuluy bae ngababakan. Lantaran tara agul ku payung butut, batur salemburna mah ta aya nu nyahoeun kana lalakon manehna nu sabenerna. Nyangkana teh kamasan biasa bae nu ngadon bubuara ti lembur sejen neangan pangabetah di tempat eta. Kana ngaranna nu asli nyaeta Raden Jayamantri. Taya nu nyaho. Katelahna teh bapak kamasan bae. Lila ti lila pangabisa eta kamasan teh ka emper-emper ka dipati ukur. Bupati nu ngalieuk tatar ukur alam harita. Dipati ukur nyobi-nyobi pesen parhiasan ka eta kamasan. Barang katitenan hade bubuatanana. Tuluy dipati ukur ngalanggan ka si kamasan eta. Upama aya pigaweun kamasan teh taya miwarang nu sejen. Pasti ka kamasan nu someah tur hade basa tea bae. Tina banget panuju kana pagaweanana eta kamasan diangkat jadi kamasan kabupaten. Kuduna mah pindah ka daya nganjrek nage. Tapi Raden Jayamantri teu daek ingkah. Basana mah geus pohara betahna di lembur eta. Nya nepi kana mangsana tatar ukur keereh ku Mataram. Saban taun dipati ukur kudu caos upeti ka Mataram. Rupaning perhiasan tina emas Inten katut barang-barang hargaan sejena.
lantaran Dipati Ukur salawasna ngadamel perhiasan ti Raden Jayamantri. Atuh nu dikintunkeun ka Mataram oge nya buatan Raden Jayamantri teh. Raja Mataram pohara katarikna ku perhiasan kiriman ti Ukur teh panuju ku lemes buatanana mernah ukuranana matak pantes dianggona. Tina panuju tuluy katarik antukna dugi ka mapai-mapai nataroskeun saha-sahana nu nyieun perhiasan. Sakitu hadena ku Dipati Ukur diunjukeun sabalakana yen eta perhiasan teh jieunnan kamasan kolot nu matuh di pasisian. Raja Mataram panasaran hayang jonghok jeung jinisna. Nya Raden Jayamantri diangkir ka Mataram sineng ngadehes ka Kangjeng Raja. Nepi ka ditu sasat diuji Raden Jayamantri dititah nyieun rupa-rupa perhiasan nurutkeun kapalai Raja Katut Prameswari. Raden Jayamantri ngetrukeun pangabisana minangka hasilna Raja Mataram pohara panujuna. Prameswari nya kitu keneh pogot naker kana pinggel jieunnan kamasan semah nu tetelah hadena. Molang ti Mataram Raden Jayamantri neruskeun garapanana jadi kamasan. Teh incah balilahan matuh di pasisian teh bae. Nu pesen perhiasan juljo tinu jauh tinu deket. Geus puguh di kabupaten mah da tarami warang kanu sejen deui. Sakali mangsa Raden Jayamantri narima pesanan ti Raja Mataram. Unggeling pesanan Prameswari palai dipangdamelkeun sumber tina emas make panon inten. Kituna teh bari sok emasna sok intena. Rea emasna mah tapi intena ngan 2 siki. Cumpon keur panon sumber sapasang bae. Hari pohara ati-atina Raden Jayamantri migawe eta pesenan. Tangtu kudu taliti jeung ati-ati da puguh pesenan raja. Era temen lamun gagal teh. Lian ti eta kurang-kurangna ati-ati mah kuriak jadi cilaka. Inten tea najan leutik ge pohara mahalna. Lamun nepi ka leungit teh tada teuing riweuhna. Raja tangtu bendu. Kurang-kurangna milik mah teu mustahil nepi ka nemahan pati lamun eta barang leungit teh. Dina hiji poe Raden Jayamantri digawe sakumaha biasana. Harita sumber pesenan raja teh geus anggeus sabelah. Geus beres dipanonan. Nyengclak boborelakan. Mutuh mata kresep nu ningali. Ari nu sabelah deui keur dihanca. Harita teh keur memener pitempaeun. Inten sangkan pageuh tur pantes. Dak dumadak Jayamantri hayang kacai. Teu beunang diampeuh. Cul bae
pigawean mah ngebarak di tepas hareup. Balik di cai, Raden Jayamantri rek neruskeun hanca. Tapi pohara ngajenghokna barang katitenan inten tea cuah. Hantem di kotek tak. Boleh teka panggih. Manehna gura-gero ka istrina. Nanyakeun inten keagungan raja. Tapi istrina ge teterangeun. Raden Jayamantri pohara bingungna. Leungit inten sasiki. Mutuh sematak sumpeg pipikiranana. Mun kudu digantian sabaraha pihargaeunana. Lamun Raja Mataram uninga intena ical moal boa baris bendu. Teu mustahil manehna dihukum gantung. Alabatan ngalengitkeun barang raja. Ari nu aya harita ukur anakna nu leutik keneh. Kira-kira umur 5 tahunan. Budak keur meujeuhna nalak tak. Pantes mun sagala dicokot teh. Ceuk pikiran Raden Jayamantri. Moal boa inten teh dicokot ku budak sabot ditinggalkeun ka cai. Ku budak tuluy didahar. Samarukna dadahareun. Najan teh yakin istrina teu bisa kukumaha. Bakat ku bingung. Raden Jayamantri mutuskeun rek ngabedel beuteung budak. Rek neangan inten tea. Bari nyurucut rembae cipanon budak nu can tatag nyarita teh dibedel beuteungna. Bejitna dikaluarkeun. Bisi aya inten tea di jerona. Tapi inten teh teka panggih. Ari budak teh nepi ka hanteuna teu ngaku. Ninggal kaayan kitu, Raden Jayamantri beuki bingung bae. Hanas budak jadi korban, nu leungit mah teka panggih. Atuh jadi pohara sedihna. Manehna jadi tepuguh cabak. Hulang-hulang mikiran barang nu leungit. Bari kaduhung dumeh rusuh teuing ngabedel anak sorangan. Heuleut 3 poe ti harita. Raden Jayamantri ngalange ditepas bari kawas nu malaweng. Pikirna cus-cos kaditu kadieu. Mikiran inten nu leungit. Mikiran budak nu maot. Mikiran bebendon raja. Mikiran hukuman nu moal bakal tumiba. Keur kitu kareret salah saji Japati. Kukutanana nguyung. Sejen tinu lian nu ting telenden di buruan. Ieu mah ngeluk bae deukeut panyaweran. Kakara Raden Jayamantri inget eta Japati teh keur cagerna pohara bangorna. Ari manehna keur digawe teh sok nyampeurkeun bari sagala dipacok. Beg Raden Jayamantri ngagebeg. Teu mustahil inten teh dipacok ku eta Japati. Lantaran disangka hakaneun. Teu talangke. Kek eta Japati ditewak tuluy dibawa ka pipir dapur. Kacecet bae dibencit. Raden Jayamantri geragero ka istrina miwara ngurusanan eta Japati. Kituna teh bari disaksian ku manehna. Raden Jayamantri mani ngagero bakat ku atoh barang inten tea kapanggih tina burih eta Japati. Jroning kitu istrina mah aluk-alukan midangdam emut ka putra nu maot
lantaran di bedel tea. Kari-kari intena aya dina burih Japati. Isukna Raden Jayamantri ngondang sakumna kadang warga. Niat rek salametan dumeh inten raja kapanggih deui. Syukuran kanu agung nu geus maparin. Marganing kasalametan najan kudu make korban. Dina eta gempungan itu ieu puk ngasongkeun pamanggih. Pangpangna mapapatahan ka istri Raden Jayamantri. Sangkan henteu kaleleban teuing ku anak nu jadi korban. Alabatan kariweuh jeung kabingung nu jadi bapa. Nya harita Raden Jayamantri turun cadu. Disemet poe eta sakumna kadang warga katut turunan Raden Jayamantri teu meunang ngukut Japati sarta teu meunang dahar dagingna. Lian teh eta sakumna turun Raden Jayamantri teu meunang aya nu jadi kamasan. Raden Jayamantri ge eureun jadi kamasan. Minangka hasil gawena nu pamungkas teh nyaeta sumber pesanan Raja Mataram tea. Raden Jayamantri ganti cabak kana tani. Tapi ari lembur pamatuhanana mah geus neulah lembur kamasan tug nepi ka kiwari.